Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg Sesen Siluman Gunung Ceremai. Ayeuna bagian anu ka-28 nya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceu Kieni ti Palihan Majalengka. Kangge Aceu Kieni ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina tepas ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngeunah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anu ka-28. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, tes. Nyahayu atuh Kang, ari bogoh mah hayu urang sosonoan ayeuna keneh Kang. Ceuk Nyimas Ratna Kumala kituna teh leungeunna bari ngaragamang kana tonggong si Dudung. Kebeg si Dudung ngakebeg, manehna asa teu percaya Nyimas Ratna Kumala ngajak sosonoan teh. Sabab apana Nyimas Ratna Kumala teh awewe nu sakitu alimna ditowel wae henteu bisa bareto mah. Nah ayeuna make ngajak sosonoan sagala rupa. Atuh si Dudung jadi rada waspada. Sedengkeun ari Nyimas Ratna Kumala jadi keheul. Jaba waktu terus nyerelek sok sieun kaburu subuh manten. Atuh Nyimas Ratna Kumala henteu ngomong deui. Harita geus rek ngarabut sirah si Dudung. Hiup. Tapi si Dudung rikat ngalenggak atuh plos. Ranggeman leungeun Nyimas Ratna Kumala teh nyamos. Jeleng. Si Dudung langsung ngajleng bari jung cengkat. Ari Nyimas Ratna Kumala jadi molotot. Atuh si Dudung jadi undur-unduran. Hatena mimiti curiga eta mah lain Nyimas Ratna Kumala anu asli. Nasa sebenerna adika na jurig atawa jalma jahat, ceuk si Dudung bari seret mesat bedogna.
Mane mah belegung Dudung. Erek diberi kanikmatan embung. Tapi keun bae ari embung mah da kaula moal maksa. Tapi kaula rek maksa nyabut sirah Andika deuleu Dudung. Jeleng. Nyi Mas Rata kumaha ngagajleng siga norek ngarekeb ka si Dudung. Si Dudung anu geus sayaga gancang ngaheumbatkeun bedogna. Hucras. Bedog teh nyabat pisan kana dada Nyi Mas Rata kumaha. Ngan aneh Nyi Mas Rata kumaha teu kuna naon. Bedog teh siga nu ngade kana haseup. Sedengkeun sapasang leungeun Nyi Mas Rata kumaha harita geus nyagap kana sirah si Dudung. Teu anta parah deui sirah si Dudung dirabut satarikna kap kerak. Sora tulang beheung anu potong kadenge pating kerak. Bayabah getih ngabayah bah bari muncrat. Blung. Awak si Dudung ngacengkang. Ari sirahna antung-antungan dicekal ku Nyi Mas Rata kumaha. Geus kitu mah gaya bag. Jeleng. Nyi Mas Rata kumaha ngagayabak bari mawa sirah si Dudung. Sajoreatan oge Nyi Mas Rata kumaha geus aya di puncrut Gunung Ceremai. Tuluy ngalayang kadeukeuteun Guha Walet. Geus kitu ngakeuleuyeung abus mubus ka jero guha. Sakumaha biasana barang geus aya di jero Guha Walet, harita sakumaha biasa barang geus aya di jero guha tuluy ngucurkeun getih kana gundukan batu anu mangrupa tetengger makamna Nini Guru Pelet. Harita langsung batu belah tuluy keluar cahaya beureum dibarengan ku haseup bodas. Geus kitu pucung hul Nini Guru mucung hul tina jero batu. Syukur hidup geus nyumponan deui kabutuh Nini ku cara ngocorkeun getih jajaka anu seger kene. Ayeuna kene hidup bakal ditambahan deui ilmu ku ajian anu ampuh. Ajian keur meruhkeun lawan jenis sekaligus keur ngarubah rupa hidup. Sangkan geulisna siga asal deui, geulis anu kawanti-wanti endah nu kabina-bina. Ieu ajian ngaranna ajian jaran goyang. Cek Nini Guru. Mangga Nini, abdi ngiringan kumasaina we Nini. Cek Nyi Mas Ratna kumaha sabab mahna yakin pasti guruna leuwih nyaho anu diperlukeun ku dirina. Yeuh geura tampanan ieu sinar. Terus teureui ku hidup. Lamun geus diteureui mangka ajian jaran goyang langsung sumurup dina diri hidup geulis. Hatur nuhun Nini. Ayeuna Nini rek numpi deui diri. Engke lamun geus cunduk kana waktu ninggang kana mangsa, Nini bakal kaluar ti ieu guha. Cacap nyarita kitu, Nini Guru langsung asup deui kana jero batu. Nya geus kitu mah batu tuluy rapat deui, cahayana langsung sirna. Nyi Mas Rata kumaha oge gancang muruk ka tempat matuhna. Sedengkeun kayaan di lembur sangkan urip, harita opat urang ronda anu keur narungguan si Dudung nu tacan balik bae ka gardu. Opatanana aya rasa hariwang sok sieun si Dudung ku maonam sabab geus lila si Dudung teh teu embol-embol we datang. Buah budak teh langsung balik ka imahna kitu terus langsung hees.
sabab meni asa geus lila kieu ieu teh, cek Mang Cecep. Heueuh jika nama kaburu tiis manten geura libatna deuh. Kumaha lamun urang dahar we teh heula Mang euy, cek si Wawan. Heueuh lah mending dahar we teh heula, sabab aing mah geus lapar ieu teh. Keun si Dudung mah urang sesakeun we dina pependielna, cek Mang Sonandar. Nya geus kitu mah berak we salarea dahar. Bari dahar teh opatanana teu boleh luak liuk ngaharepkeun si Dudung aya kurunyung datang. Tapi nepi ka dahar rengse si Dudung tacan aya embol-embol. Alah, dewek mah lainna naon ieu teh, sok sieun teh si Dudung manggi bahaya tuluy cilaka euy, cek Mang Abung hatena mimiti hariwang. Atuh da make misa sagala sakitu geus dibagi dua teh. Mang Cecep teu balik deui jadi pamingpi teh ngadon diijinan papisah, cek Mang Sonandar rada maido ka Mang Cecep. Udah budakna nu maksa hayang we sorangan, bener tuan, tembal Mang Cecep bari ngareret ka si Wawan. Nya bedagong tuh da si Dudung na Mang, jang Wawan jadi keheul ka si Dudung. Ya geus ayeuna mah daguan we nepi ka wanci janari leutik euy. Lamun tacan balik wae ka dieu nya urang cobaan we teangan, sakalian bari nguriling sakali deui. Kapanggih teu kapanggih, lamun geus nguriling sakali deui mah urang kari bubar we ngarondana, cek Mang Abung. Atuh jep sararea cempe, tapi satuju kana caritan Mang Abung salaku kokolot dina eta ngaronda. Angin janari ngadalingding, sasatuan leutik kaya ninggaang jeung jangkrik reang. Kayaan cukup tenang henteu cara tadi anu keung jeung geeuman. Sanggeus kira-kira wanci janari leutik sumanding, Mang Abung nyarita deui. Hayu ayeuna mah urang nguriling bebarengan opatan euy. Sakalian bari maluruh jang Dudung. Lamun nepi ka imahna sakalian urang gedor, urang tanyakeun ka kolotna. Nah si Dudung balik atawa henteu. Naon we jawaban ti kolotna urang antep. Lamun eueuh di imahna teu kudu diteangan deui. Sabab urang oge geus tarunduh ieu teh butuh sare. Urusan kumangke lah ngalamun si Dudung kacilakaan menang musibah, tah Mang Cecep jeung Jang Wawan kudu ngajentrekeun ka pakuwu. Uing mah moal pipilueun bongan teu nurut ka uing budakna, cek Mang Abung nyaritana rada panjang. Ngadengi kitu Mang Cecep jeung Jang Wawan teu nembalan, tapi beungeutna jadi pias asa rasa sieun bisi katempuhan. Nya geus kitu masalah rea kaluar ti gardu tuluy ngabring maju ka kidulkeun. Tadi mah meni asa geumannya aya sora anjing babaung jeung loba sora Korea. Kira-kira aya kajadian naonnya, cek Mang Sonandar. Teuing atuh muga-muga we aya kajadian naon, tembal Mang Abung. Ari Mang Cecep jeung Jang Wawan mah teu daek milu ngomong. Hatena sasebelakan wae sok sieun si Dudung panggih jeung cilaka terus maranehna katempuhan. Barang opatanana nepi ka hareupeun gerbang jenatna imah Juragan Surya. Salarea ngagebeg sabab nenjo panto gerbang anu muka. Sabab biasana mah eta panto gerbang teh nutup wae najan teu dikunci. Tapi taya nu wani mukakeun. Alah sia, panto gerbang jenatna Juragan Surya muka euy. Cek Mang Abung bari ngarandag eureun. Cikan urang pariksa Mang Abung,
tembal Mang Sonandar bari ngalengkah ngadeukeutan. Anu tiluan nuturkeun sabab panasaran bisi aya naon. Barang geus rog aya di hareupeun panto anu ngeblak muka. Harita katingali aya nu ngabebengkang, najan teu jelas ukuran meremeng tapi yakin eta teh awak jalma. Siga-siga awak jalma euy. Cikancangan ku korek api euy. Cek Mang Abung marentah ka baturna. Kabeneran Mang Cecep anu mawa paneker teh. Langsung paneker dicekeskeun, bray katingali aya nu ngabebengkang teh sirahan, sedengkeun getih ngabanjiran awakna. Salarea jadi ngadeg-deg bari buncelik. Kajaba tina dedeg awak kaciri eta teh si Dudung. Si Dudung nyaan ieu mah si Dudung euy. Ayo urang laporan ka Pakuwu euy. Cuk Mang Abung hariweus-weus. Teu loba mikir panjang deui, opatana tuluy kura-giru laleumpang. Rek lapor ka Pakuwu. Leumpangna setengah lumpat lantaran hayang buru-buru nepi. Teu kacatur lila di jalana, opatanna geus nepi ka imah Pakuwu. Kalacat Mang Abung naik kana golodog terus kakatrok bari uluk salam. Teu lila kudu trak Pakuwu ngulutrak muka tulak tuluy bray panto muka. Aya naon ieu teh aya naon? Ceuk Pakuwu. Punten Pak, abdi bade lapor ieu. Ayeuna aya di kajantenan Rajapati Pak. Jang Dudung cilaka aya nu mateni di buruan jenatna Bumi Juragan Surya. Ceuk Mang Abung nyarita bari pepeta. Pakuwu coloho. Baru Dudung aya nu mateni. Hayu atuh urang ka ditu. Mang Abung bejan urang lembur sawareh wae, utamakeun para kolot jeung sabaraha urang pamudanya jeung gajang bejaan. Ceuk Pakuwu bari paparentah. Mang Abung teu baha kancang ngaleos rek ngabejaan warga. Mang Cecep oge ngaleos rek ngabejaan palebe. Sedengkeun Mang Sonandar arek ngabejaan Bah Murtala. Jang Wawan macicing we ngadagoan jeung Pakuwu. Teu kungsi lila anu disusulan sing torojol daratan. Palawargi sadayana. Ayeuna ieu urang teang Jang Dudung cenah aya nu mregasa di bumina jenatna Juragan Surya. Ayeuna teang ku salare hayu. Ceuk Pakuwu sanggeus ngarariung. Nyanggeus kitu mah bring wae. Salarea ngabring ngacugjug ka imah Juragan Surya bari marawa obor. Atuh kayaan jadi mabrak caang. Barang nepi kaburuan jenatna imah Juragan Surya. Salarea ngacenghok sabab nenjo layon si Dudung anu ngacepat mandi getih. Pakuwu langsung paparentah sangkan layon si Dudung gancang dibawa balik ka imahna. Rageyeng layon teh digotong dibawa ka imah kolotna. Barang nepi ka imah si Dudung, Pakuwu langsung gegedor. Bray panto dibuka ku Mang Durahim jeung pamajikanna. Punten Mang Durahim. Ulah ruas. Kula ngaganggu ieu ka Mang Durahim anu keur sare. Kuring teh nyadak Jang Dudung anu kenging musibah. Jang Dudung aya nu mregasa, itu layona Mang. Ceuk Pakuwu bari nunjuk ka layon si Dudung anu karek diecageun. Mang Durahim jeung pamajikanana kontan ngecerit barang breh ka layon anakna anu geus taya sirahan. Kurang lembur atuh pada ngupahan. Sangkan Mang Durahim sabar. Hari urang lembur jeung Pakuwu tamat nepi ka bray beurang teu baralik deui maturan anu kapapatenan. Nya geus beurang mah layon Jang Dudung diurus di Pulasara sakumistina. Kaayaan di lembur sangkan urip jadi genjleung deui wae. Sabab geus 3 minggu noyon
warga sangkan urip maot dina kaayaan anu aneh, sirahna laleungit. Para wargi sadayana cag tunda heula kaayaan dilebur sangkan urip anu keur meujeuhna genjleung ku kajadian tiwasna para jajaka. Alatan dipateni ku Nyi Mas Ratna Kumala keur dijadikeun tumbal demi ngahontal kahayangna. Sangkan boga kekuatan anu sakti keur malespati ka Jakalodra. Ayeuna urang caritakeun heula ngeunaan si Openg anu meh geus lila teu kaguar. Dina poe anu sarua wanci lingsir panon poe. Harita si Openg keur ngareureuhkeun kacape di luhur tangkal kai bari niis. Sabab panasna panon poe keur memeujeuhna moleret. Angin leutik karasa nebak ngahiliwir matak genah karasana. Si Openg kot kanundutan lantaran asa digeberan. Katambah suara tong geret anu ngeret meni asa dipepende. Atuh kulahek keur si Openg sare awakna ngambai dina dahan, nyampai dina dahan. Sawatara waktu mah sarena tibra meni kerek nyegrek sagarupa. Tapi akhirna kulisik si Openg ngulisik tuluy nyah beunta. Sabab batina nu geus asa kalatih asa kageuingkeun. Aduh, keur ngeunah-ngeunah sare dihudangkeun ku keur tegah teh sorangan euy. Bakal aya naonnya? Bakal aya nu ngirim pais cobrok itu ka aing. Ceuk si Openg tuluy jung cengkat. Geus kitu cindukul dina dahan. Es tuning tenang nakeranan taya kasieun bisi ragrag. Panon si Openg harita mencrong ka hareup kana amparan tegalan eurih anu hejo ngemplok. Anu daunna pating siriwik. Umpal-umpalan siga ombak cai laut lantaran katabak angin. Ari nenjolo baju ku teh uing mah jadi sok hayang ngingu embe euy. Tuluy embena dikawinkeun jeung munding pan anakna jadi bohay. Ai ari ngomongkeun anu bohay teh jadi sok inget ka Nyi Lestawati. Aduh, Nyi Lestawati keur naon ayeuna nya? Moga-moga we manena salamet geus kitu ngurunyung ka dieu datang bari mawa bala-bala jeung gehu plus cengekna. Aduh ngeunah jigana euy. Si Openg ngakeurendang ngomong sorangan nyabit-nyabit ngaran Lestawati sagarupa tapi teuing saha Lestawati teh deui. Aduh kacida bagjana meureun euy lamun ngadahar bala-bala jeung gehu terus nginumna bir peletok dipurulukan sarundeng. Ah nikmat pokona mah alam dunia teh asa ngalegaan. Cek si Openg bari surah seuri bari dundak dengdek siga nu oah taya kapusing taya karudet hirupna teh jigana tenang we tara mikiran kadunyaan. Tapi barang keur kitu si Openg ngadadak curingak celina ti rancung-rancung wae. Sabab di kajauhan katenjo aya saabringan jalma anu ngalut. Najan jauh kene lamun ku panenjo jalma biasa masih siga abringan sireum. Sabab masih jauh kacida. Tapi ku si Openg mah geus kaciri eta teh abringan jalma. Katingali ku si Openg hampir kabehana maranggul babawaan siga nu rek ngungsi. Iwan nu leumpang panghareupna we anu henteu babawaan teh. Aduh, itu alutan panganten ti mana nya euy. Nya meuni angkaribung kitu sagala dibawa kot ka cangcut-cangcut oge di barawa jigana mah euy. Dong lamun meunang nyeuseul heula mah ieu mah pan cangcut geus saminggu di barawa. Waskeun euy matak pingsan lamun diambuhan teh euy. Cek si Openg penasaran. Ari aleutan
harita beki atrawe ngadeukeutan malah kaciri ayeuna mah rupana oge anu barangasan budi amprotan eta jalma-jalma anu ngabring teh. Olo rupana meni kalereng kitu euy sing porongos. Aduh eta beungeut ditai-tai kitu euy. Aduh buah-buah eta teh baladna Kang Boa Cutek merunya. Aduh uing jadi inget ka Kang Boa euy anu bager. Ayeuna kumaha kayanana nya? Kudu sumnaon ayeuna di Bandung. Hayang patepung deui euy. Sugan ngiriman deui lumayan euy keur berobat ieu batuk teh cager-cager euy. Cek si Openg bari terus merhatikeun kana eta aleutan anu beuki lila beuki jelas ngadeukeutan. Nyalila beuki lila mah beuki sidik katempona. Atuh si Openg meuni ngagebeg. Sabab tetela aleutan anu leumpang teh nyatana si Obot gegedug garong anak buah jenatna Ki Jobrol. Ai eta mah si Obot alias si Nana euy. Wah pasti tas ngagarong ieu mah. Ari sugan teh geus imsak asugan teh geus insap si Obot jadol teh. Apan Ki Jobrol teh geus tiwas. Terus si Janggot Naga geus taubat. Sugan teh Karaman Sugantek karamana bubar arpek masih aya geuning pan si Obot teh geus balik ka lembur. Alah teu bener ieu mah lembur ditinggalkeun teh ngadon jara digarong deui keun antep sia sina ka dieu ke lamun geus deukeut urang tanya Bot boga teh 100 kitu ditanyana ku aing cik si Openg terus merhatikeun karombongan anu maju kadinya. Nu tayalian rombongan garong Karaman badak liar anu dipimpin ku si Obot alias si Nana teh. Anu akhirna aleutan teh nepi ka deukeuteun tangkal anu di luhurna aya si Opengan. Reg si Obot ngarandeg tuluy nyarita. Urun ulah euy. Urang ngaso heula euy. Sabab lalampahan urang masih jauh euy. Sakalian bari ngeuseun lebeuteng ieu urang reureuh di dieu. Cek si Obot. Atuh salarea reg ngalarandeg tuluy pada ngecageun babawaanana. Aya nu meunang dahareun teu euy. Dewek lapar ieu euy, cacing demo na beuteung euy. Cek si Obot bari muterkeun paneuteup ka anak buahna. Uing yo menang pai surang jeung kolak cau menang ngegasak di tukang dagang tadi Kang. Cek salah seorang anak buahna. Kuring oge menang kejo aron jeung kulit lauk jeung gegedek lumayan lah keur ngaganjal beuteung mah Kang. Cek nu sejena. Aing yo menang endog meri euy aya salikur siki mah. Tapi atah kene geuning euy. Gampang lah ngasakan nama urang ceplok we dina sirah si Asman anu botak herang terus dipoe di nu panas pan asak beureun Kangnya. Cek baturna deui. Nya akhirna mah bruk-brak kabeh narembungkeun kadaharan hasil menang babadogna teh. Aya nu menang buras, aya nu menang leupeut, aya nu menang kurupuk jeung rea-rea deui. Nya ari dikumpulkeun mah hasil rampidan teh loba. Geus kitu mah brak we salarea dalahar. Ngabarak di tempat nu ieuh handapeun tangkal anu dahana sing rampidak. Daunna ngemplok. Maranehna teu ieu saladareun. Lamun di luhur tangkal teh si Openg anu keur ngawaskeun. Aduh megil ieu ti koro kaselek dog meri aing aduh ieu susu ti koro euy aduh. Cek si Edi bari ngap-ngapan ti cilegegan beheungna. Duh jaba cai geus beak aya oge cai keur bos Obot sagendul deui euy kumaha tuh Edi. Cek si Adun. Ari si Edi meuni buri albun celik beheungna cicilegegan hayangeun nginum.
Tapi si Obot ngadon acuh teu karenyaeun, diantep we si Edi anu cicelegegan siga orai sinduk rek macok teh. Nenggak we nenggak, sugan kaya hujan nenggak kaluhur si nenggak. Cek si Obot. Geus puguh panas perek ngerengan nyebut kena hujan sagarupa. Tapi si Edi nurut we, mahena nenggak kaluhur. Bari ngangah si suganan ti luhur aya cai. Aduh Gusti, aduh aing lamun teu manggi cai, aduh ieu nyelap ge dog meri, aduh cek si Edi legegan. Abong milik teu pahili pangdungana jeung pangarapanana si Edi dikabulkeun beureunan ku Gusti. Sabab harita ti luhur tangkal ngadadak aya cai ngurutug pas pisan kana sungut si Edi anu keur calawak. Atuh si Edi meuni bungaheun pisan harita ngaleguk nginum cai anu ngucur ti luhur tangkal. Babaturanana kabeh ngarasa heran. Pok si Adun nyarita, aduh pasti eta teh doa maneh dikabul di euy. Ajaib euy, maneh mah boga karomah maunah bisa ngadatangkeun cai ti luhur tangkal euy dina kayaan keur panas molaret kieu. Cek si Adun. Euy, menang rejeki anu teu disangka-sangka si Edi teh. Padahal maneh teh garong, tapi doa maneh dikabul di euy. Baturan sejen oge heraneun. Tapi si Edi harita teu ngajawab. Sabab nalika keur kitu ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang ecageun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.